deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun warga Dahlia si Kamprong anu sejak Malespati ke pihak Kelas Waringin malah janten tawanan pihak Kelas Waringin orang lajengkeun putus konseleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia orang caturkeun di paguron macan bodas harita katingali Marlan keur gunteng ngobrol jeung Hambali di tengah imah. Jadi kumaha Marlan? Maksud akang teh aya warta anyar titelik sandi urang ngeunaan kaayaan Cigarang Larang ayeuna atawa kumaha ieu? Aya warta anyar naon maksud teh kitu? Janten kieu Kang nurutkeun keterangan titelik sandi urang kaayaan Cigarang Larang ayeuna bisa dipastikeun leuwih ti heula anu bakal waluya deui sabab ayeuna geus dimimitian di ubaran ku tabib sakti teh ya kitu tah Kang. Ari kaya kieu mah urang teu bisa ngantep lamun ieu jang santana tetep aya di dieu. Sokomo lamun engke Cigarang Larang aya datang deui ka dieu bahaya. Tah geuningan Nyai Garniti jeung Janaka sok urang ngariung badami di dieu ye. Nyai Garniti jeung Janaka anu geus rada pulih kaayaanana harita datang nyampeurkeun saterusna milu ngariung pikeun badami ngabahas masalah santana anu kaayaanana beuki tambah ripuh. Kembali netep deui ka Marlan murid kepercayaan bari nyarita. Terus aya warta naon deui Marlan? Cik saurkeun ka Akang. Terus warta nu kadua tadi abdi satu acana dongkap ka dieu teh di satengahing jalan pependak sareng Mang Odek anu sasarengan jeung Ki Konsleng Kang. Kieu jelasna mah barabat Marlan ngajelaskeun ngeunaan dirina papanggih jeung si Konsleng anu babarengan lumampah jeung Mang Odek ka Pasir Angin pikeun nyokot mustika buana putih keur piubareun santana kabeh ditetek teh nu kaliwat kembali jeung anu liana ngabandungan pinuh perhatian.
Jadi anu kudu dipikirkeun ku urang ayeuna mah nyata ngeunaan kasalamatan Jang Santana. Sabab bisa dibayangkeun lamun teh mah nepikeun si Garang Larang sehat deui seperti biasa, mangka bisa dipastikan bakal datang ka dieu. Gesan ngalakukeun tindakan. Rumata urang kudu neangan cara pikeun ngamankeun kaayaan Santana bari nganti datang lagi Koncleng jeung Mang Odek anu mawa mustika buana putih teh datang ka dieu. Cobi, kumaha numutkeun Nyai Garniti ieu manawi ieu mah salira aya wewengan ieu. Katingali harita Nyai Garniti ngahulang sakedeung siga anu keur mikir saterusna unggut-unggutan bari netep antep ka hambali telila Nyai Garniti terus kedalisan negerakeun jalan pamikiranana. Kieu be atuh ayeuna mah kitu oge lamun memang sapagodos jeung pikiran kuring pikeun ngamankeun kaayaan Santana mah taya deui ari ceuk kuring mah iwal ti tempatna yang Widi Sakti Swargi tah nyingkurkeun Santana di dinya mah ceuk perasaan kuring mah tangtu bakal aman ya hambali. Hambali jeung anu sajana tetela pada satuju kana jalan pamikiranana Nyai Garniti. Gesan mawa Santana ka tempat Eyang Widi Sakti. Eta tempat memang kabilang nyingkur. Jadi pamohalan bisa kasusut ku pihak musuh. Mangka ku cara kitu bakal bisa diselamatkeun jiwana Santana. Nyai Garniti harita nu kadenge nyarita deui ditujukeun ka hambali. Ayeuna mah geus we teu kudu miceun deui waktu ari ceuk diriku. Urang langsung be Santana teh bawa ke tempat Eyang Widi Sakti. Kawilang tempat anu memang ngandung ajen sajarah kelambaran kehidupan Santana. Jadi entong dilakukan dilila-lila deui ari ceuk kuring mah ieu hambali. Abdi satuju kana kasauran Nyai Garniti. Ya upama tos jelas kitu mah urang ngeureuyeuh ayeuna mah be atuh. Da memang tebih hapanan ka tempat Eyang Widi Sakti teh. Kajana ka oge kamarlan akang nitip heula ieu nya kaayaan di dieu. Harita hambali jeung Nyai Garniti langsung aya dina kasapukan. Gesan henteu miceun deui waktu mangsana ngamankeun kaayaan Santana anu bakal dibawa ka tempatna Eyang Widi Sakti anu memang nyingkur. Dina poe eta keneh harita Santana terus dibawa dipanggul ku hambali sakali ewang jeung Nyai Garniti. Dina mangsana lumampah ka tempat anu dituju anu memang kabilang jauh. Wargi dahlia urang caturkeun harita si Koncleng jeung Mang Odek anu lumampah are ka Pasir Angin teh. Lantaran puguh aca nyaho ka eta tempat. Teu matak aneh lamun mindeng nanyakeun ngeunaan di mana lebah-lebahna eta patempatan. Waktu ngambah ka salah sahiji lembur lantaran capek jeung beuteung menta dieusian, si Koncleng jeung Mang Odek terus leureuh di eta warung. Si Ma warung kawilang apaleun sigana mahyan si Koncleng jeung Mang Odek teh lain urang dinya. Mata harita terus diajakan ngobrol lantaran hayang nyaho reka mana tujuan eta dua jalma.
Lain ya teh ari diperhatikan kumaha. Salira duaan teh lain urang dionya. Ada puguh apa ka saurang nari urang dio mah. Bade teras ka pujang kamarana ieu teh ujang duaan teh punten dia lamun mah teh telepek kitu. Desawios Pak. Abdi duaan memang kaitang jalmi anu tebih ti lembur. Sakumaha nu ditaroskeun kumaha ida lempat. Abdi sareng ieu dulur abdi anu nelah Mang Odek. Sanes urang dieu. Pangna dugikeun ka ieu patempatan teh memang haja hoyong leureuh heula. Hari anu dituju mah ieu teh bade ka Pasir Angin mah. Ulu baru kere ka Pasir Angin geuningan. Ke. Nanti lepat eta sasauran teh sujang. Parantos uning ada acan ka eta patempatan. Pokoknya eta mah acan apa? Nyasakan tenan be itu bade naroskeun ka mah. Manawi mah uninga ka eta patempatan. Mang Odek milu mairan caritaan ditujukeun ka Mawarung. Eta menina pikeun ka kerung bangun anu kaget kitu geuningan mah. Cik sugan yo mah apa ka eta tempat. Duh. Aku naon atuh eta ujang duaan teh bet bade ngabujeng kadinya sagala rupi atuh eta mah tempat anu arang disabak ku jalma biasa sabab kawilang tempat anu sangat malah anu matak disebut Pasir Angin oge lantaran angin anu ngagalebug tarik komo bareng aya angin puyuh mah tatangkalan anu galade kolot oge bisa rungkat ka rabut jeung akar-akarna anu matak taya nu wanian lunta kadinya nyatu dasar wawe jeung neangan picelakaeun kangaranan ka tempat eta mah ceuk mah oge sanget tadinya mah loba kajadian anu ararane di dinya teh barina oge horek naon make jeung los-los kadinya atuh jang. Ieu aya kaperyogian anu memang teu tiasa disisilihkeun deui mah. Memang kedah kadinya panyanuhun be upami mau uninga ka eta tempat mah ngandung hartos abdi tiasa dipasihan terang lebah-lebahna. Lain ieu mah ieu bet katinggalina teh ujang teh meuni tenang jeung nya sakitu geuningan. Mama lain horo iya teh eta tempat sabenerna kitu kaayaanana ujang ngan memang bener eta disebut Pasir Angin teh naon anu tadi disebutkeun kumaha teh memang sangat kacida. Jadi ari cek mama ulah nangan picilakaeun orang pibahayaon teh cek mah oge. Teh janten kaputusan sareng patekadan abdi teh mah. Sanaos kumaha bae kaayaan eta tempat ku abdi bakal tetep didatangan. Ai margi memang gaduh pamaksudan anu teu tiasa dihalangan. Sanes kitu Mang Odek. Ai Mang Odek kunaon kalakang ulang geuningan teh. Lawa ka gurung Gus ari cek Mang maki. Maksud Mang teh saparantosna ku si Mawarung dijelaskeun ngeunaan kaayaan eta patempatan. Tetep bae keukeuh ya salira teh. Bade ngabujeng ka Pasir Angin. Jadi cek Mang mah kada dia mutu lah anu langkung paos ieu teh meungpeung teh acan dugikeun ka ditu Ki Konceleng. Gara abdi tos muarobi deui patekadan Mang.
Demi kasalamatan anu jadi incu abdi rela sanajan kudu narohkeun nyawa. Naon harti nah kasalamatan diri lamun dibandingkeun jeung kasalamatan anu jadi incu. Aduh, ini aneh kan ya masih Ujang teh. Padahal jago-jago atau para jawara oge taya nu anian unta datang ke badinya eta teh. Mah bener-bener kaget ku keadaan Ujang nu seperti kitu. Hai tadi teh Ujang nyabit-nyabit soal incu sagala rupa geuningan. Nah ya hubungan naon antara anu jadi incu sareng pasir angin teh Ujang? Jantan kieu ya jama. Nu jadi incu teh nuju teu damang gitu. Nu pipilan dongeunana teh aya di puncak pasir angin teh mah. Janten ari keur abdi mah tos buleud patekadan. Abdi tos gilig. Kajadian naon wae anu baris karandapan. Abdi tos saya gadiri dina nying hareupanana. Sanos lara saya tempat teh kitu kaayaanana. Ya mama eleh nawawanen lalaki nu masih hirup nyorangan jeung lalaki anu geus rumah tangga teh. Demi bela anak anu jadi incu. Lalaki anu geus rumah tangga mah sanggup narohkeun jiwa demi kasalamatan jadi incu. Matak. Ampun teuing. Salut. Gitu. Beda memang sakedahna gitu mah. Janten aya nama langkung saya ku mah langkung dijelaskeun lah darasan mana tap pasir angin teh. Margi abdi moal lami leureuh ye. Jalaran hoyong enggal dugi aja mah. Nyan bet kalakan nekat kitu teh si Sujang teh. Nyari ka mama mau arek ngahalang-halang. Kan satadi nawe ya teh ngabejaan sote sugan beunang digeuing. Ari koko tetep hayang indin mah teu naon. Nyawa salahna kumaha dibejakeun lebah-lebahna. Si Ima Warung saterusna harita ngajelaskeun ngeunaan lebah-lebahna pasir angin tempat anu bakal dituju ku si Koncleng jeung Mang Odek. Sanggeusna meunang katerangan anu cukup di Ima Warung tur geus meujeun nah neruskeun deui lampahna. Harita Mang Odek jeung si Koncleng terus pamitan ka si Abah Warung pikeun neruskeun lampahna. Anu kabeneran oge aya di dinya jeung si Ima. Aduh, nganuhunkeun ya kana katerangan jema. Ya mudah-mudahan be atuh engke urang bisa patepung deui mah oge abahnya. Urang siling doakeun we atuh ayeuna mah sing aya dina kasalamatan kalancaran itu. Terus kitu teh mah oge abah. Rupina abdi duaan teh sanes kirang sono ieu teh. Sia pamitan be baderaskeun lampah ngabujeng ka pasir angin teh. Mah oge abah. Aduh, si Abah mah resep pendiam. Ada. Ya, siapa tuh wilujang-ujang. Mama saukur bisa ngadoakeun ya teh. Moga-moga be ulah aya naon anu tumiba ka ujang duaan sing aya dina kasalamatan sarta pamaksudan sing teu nekanan supaya nu jadi incu tiasa damang deui saperti bihara-bihari. Geus kitu mah si Koncleng jeung Mang Odek arinit neruskeun deui lampahna. Kalian pegeun si Koncleng mah memang geus gilig hate. Kajadian naon bae anu bakal disinghareupan moal arek jadi buntu laku. Kituna teh lantaran demi kasalamatan anu jadi incu anu kudu ditulungan jiwana.
Dahlia waktu tepi ka lembur anu deket ka pasir angin harita lantaran wanceges peuting kapaksa duanana milu mondok di imahna pupuh eta lembur anu lelaki Jam'an eta pupuh lembur jeung pamajikanana tetela jalma anu harade hate jeung someah dina narima si Konsleng jeung Mang Odek. Meme salare opatanana malah galuntreng heula ngobrol di tengah imah. Harita Ki Jam'an anu meunang katerangan ngeunaan maksud jeung tujuanana si Konsleng katut Mang Odek anu reka pasir angin. Ngarasa kaget anu lain dikieuna. Saterusna ngajelaskeun ngeunaan bahaya atau bahayana datang ka eta patempatan nu kabilang tara disabaku jalma da pupuh sarieun. Dah kunaon eta Ujang teh betku nekat gitu make jeung are ka pasir angin segala rupa ari kudu mah kukulah dijelaskeun eta tempat tara kasabaku jalma malah aya anu kungsi sababaraha urang maksa kadinya lantaran ngarasa dirina jadi jawara apa nanti anu balik doi tidak arti pasti jadi korban kekuatan gaib anu aya di eta patempatan. Jadi hari cekula mah ulah neangan pibahayaeun sosoro nyawa Sujang kieu ya. Naon rupi anu disaurkeun ku Aki Jam'an tiasa kaharti ku diri abdi. Nanging sakumaha anu tos disanggemkeun ku diri abdi tadi. Abdi peryogi dongkap ka eta tempat tumali bade milarian landong keur nu jadi incu. Numawi abdi tos moal nyemutkeun deui masalah bahaya anu bakal tumiba gitu. Teu bisa ku cara anu lian atawa ubar anu sejen gitu keur mulihkeun gaya anu jadi incu Jang Konsleng ge. Jadi cekula lamun teh apa aya cara jeung ubar anu sejen mending anu sejen bener coba dena. Gitu pisan leres ya Ujang. Mak mah lain nyingsieunan ngan kangaranan pangeusi ieu lembur anu deket ka eta tempat kawilang geus apal pisan kana satiap kajadian mangsa sakalieun sok rajeun aya jawara atau jago anu ngadon hayang init kadinya apanan geus tara balik deui anu hartinya kitu teh meureunnan terus balik ngaran. Iya deh atuh Mang Odek anu jadi dulur teh. Nah, henteu neangan upaya anu sejen atuh. Geus moal bisa dihalangan deui teh karep ieu Ki Konsleng mama. Jeung na deui pangna datang ka dieu teh lantaran memang geus taya cara jeung ubar anu sejen deui kajabati mustika buana putih anu aya di puncak pasir angin. Gitu. Dah leres eta teh kasauran Mang Odek teh mah abdi nya ngaturkeun nuhun kana perhatosan ti salira duaan tumali sareng maksud abdi anu seja ka pasir angin. Nanging abdi memang tos nekadkeun dina hate sanaos kedah narohkeun jiwa paribasana moal wakamulang ka pelemburan pamita can laksana pamaksudan naon anu dilakukeun ku diri abdi demi kasalamatan pun incu gitu. Ki Jam'an unggut-unggutan bari terus nyarita. Ya hari tos kitu onaman tekad di salira Jang Konsleng mah kura oge moal bisa ngahalang-halang. Da ngeunaan anu dicaritakeun ku kula oge lain ukur nyingsieunan teh. Tapi memang dumasar kana kanyataan anu sabenerna. Sabab ieu lembur teh kawilang anu pangdeuketna ka tempat anu rek dituju. Jadi
sakabeh pangeusi ieu lembur mah geus pada nyahoeun kana kaayaan di Pasir Angin sakumaha anu dijelaskeun tadi ku diri kula gitu. Ya, mudah-mudahan be atuh ka abdi sareng ka Mang Odek mau ulah aya kitu kieu anu tumi bagi ari margi sanes bade milampah nu awon nanging anu dilakukeun demi nulungan jiwana pun incu kepada sapiraku abdi duaan teu ditangtayungan ku mantenna abdi percanten anjeunna nu nyangking pasti papasten dina lumakuna ieu kahirupan ieu. Ya ari salira jangkon celeng tos bulid patekadan seperti itu mah kulang teu bisa majar kumaha. Dilana lebah di nyawa memang kaya ahli aki gitu. Ya bener eta teh nu mantak emak mah teu ngabibisani lamun jang kontreng nepikeun kanekan saperti kitu mah Mang Odek. Kitu teh saking kunyaah-nyaahna eta teh kanu jadi incu. Nya kitu mah eta teh. Oh nya ari ceuk abdi mah kalintang nuhunkeunana ieu teh kana perhatosan sareng sagarupi wartos ngeunaan Pasir Angin. Namun jalanan tos gili geningan manah nagi konceleng mah jantennya pidoana be ieu mati salira duaan di dieu. Muga-muga maksud sareng tujuan teh sing laksana tina kanan teu aya halangan harungan. Kitu tama nu diharepkeun ku abdi duaan mah. Nya puguh be kumaha teh didoakeun. Pamaksudan teh sing laksana tina kanan. Sangkan incu jang konceleng tiasa pulih deui saperti bihara-bihari. Margi kesehatan teh memang awis. Bet piraku be atuh teu ditangtayungan da puguh anu dilakukeun teh keur kahadean. Ya gitu be sama jam konseleng pamati abang engke dugi ka tempat anu dituju salira tos teu kaget deui upama aya anu aneh-aneh sabab kukula ayeuna geus dijelaskeun kumaha kaayaan eta penempatan anu disebut Pasir Angin teh. Kan mudah-mudahan be atuh kasalira ujang duaan mah ulah rugikeun ka aya naon-naon. Kitu tah hari cekula mah. Nampi nuhun kana perhatosan sareng kakasayan ti salira Ki Jam'an kalih mah nu parantos masihan wartos sakitu jelasna. Nanging jasa kumaha anu disanggemkeun tadi. Tekad abdi tos buleud ieu teh moal bade robih patekadan. Kusapeda aya keterangan anu ngeganggu kana pikiran. Kumaha bisa ngarti. Sarta ngamaklum kana sikap pamadegan ti salira. Itu. Mudah-mudahan be atuh ulah aya naon-naon. Malah pilandongeun keur anu jadi incu teh sing dugikeun ka kenging hasil pamaksudan. Gitu. Ki Jam'an jeung pamajikanana akhirna jadi teu bisa ngahalang-halang karena kada pamaksudan si konceleng anu memang geus gilig moal nepikeun ka robah pamaksudan sanajan kudu nying hareupan atawa nyorang bahaya.
Margi Dahlia orang caturkeun di tempat sejen nyata di alas waringin. Penting eta Barjaya ngajakan Badami ka Nyai Wulung tumali jeung kaayaan Injani anu jadi tawanan didinya. Keur Barjaya matang tube kasempetan anu hade geus andirina ngalaksanakeun karep jeung pamaksudanana ka diri Injani. Jadi dina lebah dieu mah rek minta izin be ieu mah ka Nyai. Da puguh ka Injani teh sasat bogoh ti bareto hayang tiba heula. Jadi lebah dinya mah Nyai oge pasti ngarti kana maksud tujuan kuring. Peung Injani ayeuna jadi tawanan di dieu kitu tah Nyai tah. Aing bisa ngarti kana maksud omongan maneh Barjaya. Memang keur maneh mamang rupa kasempatan anu hade ieu teh. Ngan terus terang. Lamun aing ngidinan karep kahayang maneh, eta mangan saukur ngeunah keur diri maneh sorangan atuh. Nah, maksudnya itu kumaha gitu? Cik jelaskeun heula yo. Masih kena tacan ngarti maksud carita Nyai teh. Pikir ayeuna mah kumaneh Barjaya. Mangsa aing mere idin ka maneh, mangka maneh bakal nyorang rasa kasuka ka si Injani. Sedangkan aing geus lila ngarepkeun si Hambali aya di dieu. Tapi nepikeun ka ayeuna aing masih kena tetep tacan laksana baik. Ieu sare dibaturan ku si Hambali. Anu mataknya ngeunah maneh hungkul atuh. Anu ngeunah teh maneh sorangan. Jadi nya kumaha tuh maksud Nyai anu sabenerna? Sok jelaskeun atuh ayeuna ka kuring Nyai lah supaya kuring meunang idin tak terus kuring kudu kumaha. Waktos geningan etos nyarelek kata opa dikaraos pisan. Lah siapunten anu kasuhun mohon kada ditunda deui serial si koncerna dinten ieu teu sabiasnya. Da kumaha teu waktos nya kapan insyaallah lah enjing urang lajengkeun deui. Atuh nuhun sadayana anu teras mararanco dikumkeun ka sadayana wargi-wargi maranco dina dongeng Sunda Ti Dahlia. Siapunten dinten ieu teu tiasa ngabsen hiji-hiji. Mohon jalaran waktosna geuningan mepet ka cida. Mohon insyaallah lah enjingnya urang manawi aya waktosna urang absen. Atau sim kuring anu mancan tugas bener meri sejamit mundur amit mungkur kasadayana. Hapunten tina samadayan kakirangan pelepatan wilujeng gabung pertios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia berunggah gugugo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.